Anissa Wilujeng Sumping Warta Pasundan. Sareng abdi disebut Kusur Alimpa anu badai barengan anjeun sadayana kalayan rupa-rupa informasi menarik ngeunaan budaya di Indonesia. Di tengah ramena kaulinan digital sareng gadget anu beuki canggih, tetela masih aya kaulinan tradisional anu tetep dipikaresep tur miboga harti anu jero pikeun masyarakat Indonesia nyaeta congklak. Anu mantok menarikna, kaulinan congklak lain ngan saukur hiburan nungkul, tapi oge miboga ajen atika jeung filosofis. Ngaliwatan congklak barudak diajak ngitung, naleuti strategi sarta ngasa kasabaran dina nyeun keputusan. Entengan eta, congklak oge ngajarkeun pentingna kajujuran jeung sportivitas sabab unggal lengkah dina kaulinan kudu dilakukeun nurutkeun aturan anu geus disatujuan bareng-bareng. Pikeun terang leuwih seueur ngeunaan antusiasme masyarakat, hayu urang tanyakeun langsung ka rencang abdi anu parantos aya di lapangan. Intan Agustin dipihatur. Hatur nuhun Anissa, abdi Intan Agustin ngelaporkeun langsung di lingkungan sekolah. Hayu urang langsung wae teruskeun. Abdi Intan Agustin, reporter di Warta Pasundan bade ngiring kumaros ya. Nuhun mangga ya. Langsung wae ka pertanyaannya. Naon sih anu dimaksud kaulinan tradisional coklat? Kaulinan coklat teh merupakan kaulinan tradisional anu diwangun ku tujuh liang leutik sareng dua liang gede. Biasana liang leutik teh diisina ku tujuh siki-sikian. Di mana sih biasana congklak dipaenkeun? Congklak teh tiasa dipaenkeun di mana wae, sapertos di lingkungan sekolah atau di lingkungan di bumi. Nah sih congklak teh disebut kaulinan tradisional. Kaulinan congklak teh kaulinan warisan budaya turun-temurun di kaum Indonesia. Jadi tos biasa dipakai di segala kalangan. Kumaha sih carana mainkeun congklak? Carana mainkeun congklak teh nyaeta kudu aya 2 pemain. Terus dina congklak teh aya 7 liang leutik jeung 2 liang gede. Nah, anu jadi pemenang teh nyaeta anu liang gedena teh leuwih loba tibatan ti lawanna. Jadi pokona mah lamun urang mainkeun congklak kudu silih menangkeun siki anu loba. Hatur nuhun nya, saha namina? Anggis. Hatur nuhun nya, Anggis Mila. Bisa nggak langsung ke Anissa selaku presenter. Hatur